Sampurasun, wilujeng tepang deui. Selamat berjumpa kembali dina pengajaran bahasa Sunda kelas 8 semester genep. Materi nyaeta kompetensi dasar 3.4 pakeman bahasa. Kompetensi dasarna nyaeta aya 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran nyaeta setelah mempelajari pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda. Nyaeta isina ngeunaan bahasa, paribahasa, panyaram atau bahasa Indonesianya yang tidak boleh dilakukan, kila-kila artinya tanda atau peringatan, serta dapat mengkomunikasikan dalam bentuk percakapan dan tulisan. Pakeman bahasa disebut oge idiom. Asalna tina bahasa Yunani idios, anu ngandung harti khas, mandiri, khusus, atau pribadi. Dina bahasa Sunda, pakeman bahasa nyaeta wangun bahasa anu khusus, tur mandiri, sarta ngandung harti anu dikandungna, teu bisa dihartikeun sajalantrahna dina bahasa Indonesianya sebenarnya. Nurutkeun harti tata bahasa atawa pakeman bahasa nyaeta pok-pokan maneuh anu ngandung harti siloka henteu sacerewelena. Hiji, paribasa nyaeta babandingan langkuning hirup ngawangun omongan runtuyan kalimat anu geus puguh euteup seureuna atawa sistematikana, geus puguh surupanana atawa nadanya geus tangtu pok-pokanana. Ciri-ciri paribasa teh A. Paribasa sifatna ngabandingkeun jeung mapandekkeun. B. Paribasa teh omongan anu harti sajalantrahna. C. Paribasa mangrupa kalimat anu teleb serta antep kana hate nu diajak nyarita. D. Paribasa henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan, sarta dilemeskeun kekecapanana sabab geus mangrupa wangun bahasa anu geus matok atawa pakeman. Paribasa teh bisa dipasing-pasing atawa dibagi-bagi jadi 3 golongan nyaeta. A. Paribasa wawaran luang, eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan bandingan pikeun laku lampah urang. Contona hiji, uyah mah tara TS kaluhur, hartina tabiat atawa sifat kolotna. 2. Buruk-buruk papan jati, hartina sagoreng-gorengna oge dulur sorangan moal tega ngantepkeun mun aya kararepet atawa meunang papayet.
kararepet teh hartina ngeunang masalah. B. Paribasa panyaram lampah salah. Eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Boh keur diri sorangan, boh keur kabatur. Boh itu arti bahasa Indonesianya baik. Contona hiji, ulah unggut kalinduan, ulah gedag keanginan. Hartina ulah sieun kudu gede kawani atau keberanian. 2. Ulah incah balilahan, hartina ulah rek ninggalkeun tapi kudu tetep satia. C. Paribasa pangjurung laku hade. Eusina pikeun pangjurung milampah pagawean anu hade. Contona kahiji caringcing pageuh kancing, saiket pageuh iket. Hartina taki-taki ngajaga keamanan. Taki-taki itu siap-siap anak-anak. Mageuhkeun tulak jeung sajabana. Tulak itu sama dengan kunci pintu anak-anak. Bisi aya bancang pakewuh. Bancang pakewuh itu kerusuhan kalau di bahasa Indonesia kan. 2. Kudu bisa ngeureut neundeun pakean. Hartina kudu bisa ngajeujeukkeun rejeki, kudu bisa mahi atawa cukup. Ngajeujeuh itu ngajeujeukkeun bahasa Indonesianya sama dengan mempergunakannya, mengaturnya, bisa seperti itu. Dua, babasan. Beda jeung paribasa. Babasan mah winangun prasa atawa kecap kantetan. Anu susunanana geus matok. Matok itu sudah baku anak-anak, serta ngandung harti injeman. Harti injeman itu harti yang tidak sebenarnya atau kiasan. Ini biasanya digunakan dalam sebuah sajak, dina hiji sajak, karya sastra sajak anak-anak. Ciri-ciri tina babasan hiji, babasan mangrupa babandingan ngeunaan kaayaan, pasipatan paripolah sarta nasib jelema jeung sabudeureunana. 2. Babasan mangrupa perasa atawa kecap kantetan anu ngandung harti injeman lain harti sabenerna. 3. Babasan henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan atawa dilemeskeun. Anak-anak barudak dina aya kecap wacana ieu paripolah itu bahasa Indonesianya tingkah laku, sabudeureun bahasa Indonesianya sekitarnya. Anu katilu aya kecap dilemeskeun, bahasa Indonesianya dihaluskan. Papasingan babasan di antara nawai anak-anak. Papasingan itu bagian. A. Anu dipake babandingan sasatoan. Contohna hiji, beteung anjingeun, hartina beteung jalma anu leutik dipapandekeun kana beteung anjing. 2. Hulu peutieun, hartina leutik sirah henteu sabanding jeung awakna dipapandekeun kana peti, nyaeta kutu munding anu huluna leutik. Dipapandekeun itu bahasa Indonesianya diibaratkan. Beteung bahasa Indonesianya perut. Huluna leutik bahasa Indonesianya kepalanya kecil. Munding bahasa Indonesianya kerbau.
B. Anu dipake babandingan tatangkalan jeung bumbuahan. Contona hiji, kawas bebelahan terong, hartina sarupa pisan siga anu kembar. 2. Pucuk awian, hartina teu panceg pamadeganana atawa tidak kuat pendiriannya. Dipapandekeun kana pucuk awi anu luak leok katebak angin. Pucuk awi itu daun muda dari bambu. Luak leok itu meleok-leok, tertiup angin. C. Anu dipake babandingan barang. Contohna hiji, gurat batu teh hartina kukuh teu babari ngarobah omongan anu geus diucapkeun, dipapandekeun kana urat-urat dina batu, sabalikna tina gurat cai. Anu kadua, sari gunung, hartina teh dilarapkeun ka awewe anu katingali geulis tika jauhan tapi ari tika deketan mah teu sabaraha geulisna, dipapandekeun kana gunung anu katenjo endah tika jauhan padahal rembet ku kakayon. D. Anu dipake babandingan awak. Contona hiji gede hulu, hartina sombong adigung. 2. Bengkok ti koro, hartina teu kabagean kadaharan istimewa lantaran beakeun atawa telat datangna. 3. Panjang leungeun, hartina daek cocokot atawa jalma anu sok cukap cokot barang batur. E. Anu dipake babandingan jelema atawa tokoh anu kasohor. Contona hiji, Kawas Rama jeung Sinta, hartina papasangan anu kasep jeung nu geulis, dipapandekeun kana tokoh wayang Ramayana. Contoh anu kadua, Kawas Dongeng Si Bosetek, hartina gunta ganti aturan tapi teu aya parobahanana, dipapandekeun kana dongeng anu tokohna Si Bosetek nyaeta jalma anu loba aturan tapi teu aya kamajuan. Ieu teh masih bagian tina E. Mangrupa kecap kantetan anu meruakan ti. Contona hiji, awet rajet dilarapkeun kana laki rabi atawa rumah tangga lana tapi loba pancekadanna. Anu kadua, pinter kabalinger, hartina ongkoh cenah pinter tapi beunang katipu ku batur atawa nyieun aturan anu teu bener. Harti anu kapanggih dina pakeman bahasa atawa idiom disebut harti idiomatik. Anu kaasup kana pakeman bahasa dina basa Sunda nyaeta kahiji, paribasa,
Kadua babasan. Anu katilu cacandraan. Kaopat uga. 5 rakitan lantip. Anu kagenep caturangga. Tah eta materi pakeman bahasa dina bagian hiji. Engke dilanjutkeun kana materi bagian kadua ngeunaan cacandraan uga rakitan lantip jeung caturangga. Sampurasun. Sok ditulis anu pentingna. Hatur nuhun.